Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribados Rifan Naufal Hakim di kelas 12 IPS 4 di kelompok 5 sareng rencangan anu sanes anu wastana Denajar Febriana, Cindi Cantika, Muhammad Kevin Pratama sareng Seni Maryam. Pribados di dieu bade medarkeun hiji materi anu ngeunaan dina tradisi materi tradisi. Pribados oge ieu pribados sareng rencangan kelompok ngalaksanakeun hiji pancen anu nuju ngalaksanakeun hiji pancen dina bahasan materi ieu. Materi anu bade dibahas ku simkuring sareng ku rerencangan kelompok simkuring nyaeta tradisi Cingcowon. Di wilayah Tatar Sunda masih loba keneh daerah-daerah anu ngajaga tradisi budayana. Contona di daerah Kuningan, kota Kuningan. Daerah Kuningan nyaeta salah sahiji kota anu aya di Jawa Barat. Kota Kuningan oge kawentar ku tradisi jeung budayana. Sabab di kota Kuningan tradisi jeung budayana masih keneh dijaga. Contona seperti tradisi babarit, serentaun, tradisi Cingcowon jeung sajabana. Di kota Kuningan anu tempatna di desa Larung Lande aya tradisi menta hujan. Nyaeta tradisi menta hujan anu sok disebut oge tradisi Cingcowon. Tradisi Cingcowon nyaeta tradisi khas Luragung Lande jeung teu bisa asal wae dilaksanakeunna. Tradisi Cingcowon biasa dilaksanakeun poe Jumaah sore, kira-kira jam 4 sore. Kusabab dina poe Jumaah sore numutkeun kana kapercayaan masyarakat satempat, poe Jumaah teh poe nu alus keur ibadah atawa kagiatan religius. Ngabahas ieu tradisi teh utamana meh nyaho kumaha prak-prakana tradisi ieu teh. Tradisi ieu aya di wilayah Luragung Lande, Kuningan, Jawa Barat. Tradisi ieu teh bentukna upacara anu geus aya ratusan taun lilana. Upacara Cingcowon teh gunana pikeun menta hujan meh taneuna subur, kitu deui kanu hasil tanina. Cingcowon ngandung harti cing atawa cik, artina coba cowong nyaeta ngomong bedas. Tujuan tradisi ieu nyaeta pikeun nyungkeun ka Gusti Nu Maha Suci sahingga hujan bakal turun langsung nalika aya usum halodo anu kapanjangan. Tradisi ieu dipimpin ku punduh. Punduh nyaeta salah sahiji jalma anu dianggap ngagaduhan kamampuan khusus dina bidang keagamaan atanapi kepercayaan lokal anu diala ku inisiatifna nyalira. Sareng dianggap ngagaduhan kamampuan pikeun hubunganana sareng makhluk gaib sareng kakuatanna. Acara Cingcowon dilakukeun ku genep jalmi anu ngagaduhan tugas masing-masing, di antarana punduh atawa kuncen mangrupakeun pamimpin upacara Cingcowon anu dipercaya ku masyarakat satempat pikeun nyandak hujan ngalangkungan boneka Cingcowon. Asisten punduh ditugaskeun ngabantosan punduh dina nyepeng boneka Cingcowon. Aya anu maenkeun alat musik dina bentuk buyung anu biasana dianggo salaku alat panyimpenan cai tina taneuh liat. Aya anu maenkeun alat musik dina bentuk bokor atanapi ceceng anu biasana dianggo salaku paskembang anu didamel dina tambaga atawa kuningan. Aya oge anu jadi sinden. Sedengkeun papak kakas anu biasa dianggo pikeun upacara nyaeta taraje atanapi tangga anu didamel tina awi anu fungsina pikeun ngabawa atanapi ngabageakeun turuna roh anu lemes atanapi dina peribahasa pikeun ngabageakeun turuna malaikat. Samak atanapi tikar didamel tina anyaman pandan anu dijantengkeun korsi pikeun pagelaran.
Sisir dipake pikeun gaya buuk boneka cing cowong nalika upacara. Benteung anu fungsina salaku alat pikeun punduh nyaeta tunjukeun bentuk sareng fitur wajah boneka. Cing cowong ka para malaikat anu bakal lebet karena awak boneka cing cowong. Kembang prangipani dicampur cai dianggo saweran dina sesi terakhir upacara cing cowong. Saweran kembang prangipani ieu kalayan cai dimaksudkeun salaku media pikeun ngangsonan hujan. Boneka cing cowon didamel tina cangkang kalpa dicet janten putri anu endah kalayan awakna didamel tina tali awi ku baju sareng sampur atau selendang sareng kalung tina kembang prangipani. Salaku tambahan pikeun alat utama upacara cing cowong aya oge alat iringan anu fungsina salaku alat musik dina pagelaran cing cowong. Di antarana nyaeta jambangan anu didamel tina kuningan atau bokor atau seneng. Tempayan atau buyung dijieuna tina taneuh liat pikeun kendali wirahma anu diteunggelan ku kipas tina awi anyaman. Bagian awi sekitar 20 cm, panjangna diameterna sekitar 1 cm anu dianggo pikeun ngalehkeun cemara kuningan kanggo ngiringan wirahma kendi. Hihit atanapi kipas tina anyaman awi dianggo pikeun masihan efek sora kana kendi. Pagelaran upacara cing cowong teu tiasa leupas tina tahap persiapan ritual. Ieu dihandap ngajelaskeun tahapan persiapan anu kedah dilaksanakeun ku punduh sateu acan upacara cing cowong dilaksanakeun. Boneka diasah ku cara diganti baju sareng ngagosok deui boneka sareng nganggo rarangken atanapi aksesoris dina bentuk kalung tina wangun kembang frangipani sareng nganggo model kebaya koneng sareng bungkus sabuk kaen. Kantun bodas oge nganggo anting dina ceuli. Nyiapkeun rupa-rupa sasaruan anu diwangun ku prukuyan kumplit jeung dupa, endog asin, kerucut leutik atanapi biasa disebut kongkot, cerutu, gula batu, rupa-rupa kue, kembang rampe warna 7, sareng anu sanes sapertos anu parantos dicarioskeun di luhur. Nyandak boneka cing cowong sareng rupi-rupi maturan ka solokan anu paling caket atau comberan. Teras disimpen di sisi solokan salami hiji wengi. Ku ngucapkeun sajumlah mantra pikeun ngagero belis atau jurig jarian sareng belis jurig solokan. Dina solokan eta punduh teras naroskeun ka roh-roh lebet kana boneka. Nyayogikeun alat-alat anu tiasa dianggo nalika upacara sapertos taraje, tangga anu didamel tina awi, tikar, ember dieusi 7 jenis kembang rampai, gelas, ember dieusi 7 jenis kembang rampai, gelas atanapi kaca spion alit, sisir sareng dupa dibarengan ku anglo pikeun ngaduruk menyan. Sadaya alat ieu teras dikumpulkeun di tempat anu aman di bumi. Punduh atau kuncen puasa 3 dinten atanapi sahenteuna hiji dinten sateu acan upacara. Pagelaran kasenian cing cowong anu ayeuna fungsina salaku alat hiburan nyaeta kamekaran
Cingcowong salaku sarana ritual cingcowong saha ngarobih fungsi fasilitas ritual janten sarana hiburan kusabab kamajuan zaman anu beuki gancang ditambah ku arus modernisasi anu asup kana nagara kusabab kitu cingcowong dibungkus dina bentuk seni pintonan sehingga tradisi ieu tetep aya sanaos robih fungsina tina alat ritual janten alat hiburan. Nanging akar ritualna henteu lengkap dihapus salain ti damel salaku alat hiburan acara cingcowong ditunjukkeun pikeun kapentingan parawisata sehingga tiasa narik perhatian turis lokal sareng asing. Urang selaku penerus suku Sunda kudu bisa ngajaga jeung ngamumule tradisi nu geus aya ti baheula. Ulah nepi leungit kusabab modernisasi jeung hubung ngajaga tradisi ieu teh bisa jadi ciri khas daerah khusus Sunda jeung Indonesia. Budaya jeung tradisi teh kudu benar-benar dijaga ku arurang di awalan ku niat nu kuat ti generasi muda. Ulah ngajaga era jeung ngarasa kampungan dina ngamumule tradisi Sunda khususna tradisi cingcowong ieu kusabab ieu nyaeta salah sahiji kabeungharan budaya nu aya di Indonesia. Urang salaku penerus bangsa generasi milenial kudu bangga jeung ngenalkeun ngajarkeun budaya-budaya di Tatar Sunda ka budak-budak arurang sangkan budaya ieu bakal terus aya nepi salilana.